Jadi aya hiji jalma anu aya orang spiritual anu ngubar anu kasurupanana teh kieu cenah. Jadi ka jalma anu keur kasurupan teh deuleu aing ieu saha, deuleu aing ieu saha kitu atawa tingali urang ieu saha cenah kitu. Sehinggakeun nu kasurupan teh jadi sieun. Jadi sieun lah ku eta jalma teh gitu. Tah meureun ieu teh nah eta anu ngubarna make bisa kitu. Aya naon di balik eta teh? Sabenerna nama ari anu ngaranna khodam nya. Khodam teh pendamping lah cek bahasa Sundana nama. Di mana eta datangna khodam kadang ajengan eta oge bisa wae tina dibere ku guruna khodam eta teh di hotspotkeun atana meunang wiridan, meunang ijazah, meunang bacaan-bacaan. Akhirna hadirlah sosok khodam eta. Tak khodam eta teh ari ku anjeunna nama bisa dititah tatkala keur ngubaran seseorang nu kasurupan bisa ieu si khodam anjeunna teh digelutkeun jeung eta jin anu kasurupan teh bisa sehinggakeun jin anu kasurupan eta teh jin anu nyurup eta teh eleh gitulah. Bisa eta khodam dititah seperti kitu. Atawa mun cek tadi mah tingali ieu saha pan kitu sok aya nu kitu emang ta eta teh ku disebutkeun tingali ieu saha maka muncullah sosok khodam di satu kangeun anjeunna ngan praktek kitu teh levelna level paud guys eta teh ari ceuk orang lain mah wah si ieu nu ngubaran ieu gaya bisa kitu nya tapi ceuk anu lebih luhur mah pengetahuan dina spiritualna praktek deuleu aing atawa tingali urang kikituan teh lain praktek kelas SMP lain eta praktek kelas PAUD